Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian kadua. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Alhamdulillah araya cek berantas hate dirja beri asup ka pakarangan eta imah tidinya mah teu kungsi nyebutkeun punten deui ngan bray wae panto dibuka ku dirja serengeh seuri kanu keur ngarariung di tengah imah lalaki wungkul mani garinding kelak calager cek dirja bari kebat asup ka jero anu teu kungsi nunda heula lodong jongjon di solendang dina tak-takna. Kawasna wae ku ayana eta lodong dibabawa ka imah teh lain ngahaja tapi ku poho bakat ningku ngarasa bunga dumeh anu didatangan nyampak aya. Cek hiji lalaki nyaeta adina anu katelah sukla ngaluarkeun sora kitu teh dibarengan leungeunna diulang-ulangkeun tanda ulah ka jero. Beungeut dirja ngadak-ngadak jadi beureum hate ngarasa teu genah tidinya mah kulantaran dirja surti gancang manehna mundur deui kaluar. Sanggeus dirja kaluar deui manehna teu kebat balik atawa nyingkah ti eta tempat ngan sok wae lodong disarandekeun sisi tembok gek manehna diuk dina handapeun tangkal kembang dayang gigireun eta imah. Nakunaon sukla bet jadi kitu ka aing tara-tara ti sasari nah pedah aing make pakean rubat rabet kieu kitu atawa dumeh aya semah cek gerantas hate dirja geus kitu jong nangtung tuluy luntang lantung di buruan kulantaran ngarasa kesel ngajejentul wae cinutrung handapeun tangkal kembang dayang. Sejeroning luntang lantung teh ari panonna mah teu woleh ngareretan wae ka jero imah ceuk pikirna sugan wae duluna kaluar bari barang bere ka aing. Tapi anu dipika Ambon mah woleh teu ngelol-ngelol samalah anak pamajikanna ge teu narembongan duka keur aya duka keur arindit-inditan nyaba. Keur luntang lantung di buruan imah adina bari ngareretan ka jero imah katingali ku manehna aya barudak lalaki tiluan kira-kira umur 5 atawa 6 tahun. Anu tayalian eta barudak lalaki teh anakna sukla pikeun dirja mah ka eta barudak teh pernah suan. Eta barudak lalaki anu tiluan katingalina ku dirja pating beretek lalumpatan bari ciciri hilan seuri siga nu keur arulin ucing-ucingan. Sanggeus eta barudak lalumpatan jerojoy batin dirja boga rasa curiga palang siang eta barudak teh ngaganggu lodong anu dieusi lahang. Tidinya mah gede wae dirja lempang ti belah wetan kakulon anu maksudna deuk nempo lodong bisi digaranggu ku barudak. Barang kira genap meter deui ka urut cinutrung dina handapeun tangkal kembang dayang hatena ngagebeg gerwas lain di kieuna ningali lodong geus ngagoler di handap bari lahangna ngabayabah dina taneuh taksiran ku barudak teh dijarungkelkeun. Gancang lodong diangkat karasa meningalong kewang lahangna teu nyesa sakecelak-kecelak acan bahe kabeh kana taneuh. Nah aya umat balalangor teuing lahang sapinuh-pinuh kuat ka koredas kieu. Dasar dadalan jalma nu teu gableg aya-aya we gogoda teh lamun seug lain anak dulur dibenturan meureun ku aing ceuk dirja ku kulutu sorangan bari nyarandekeun lodongna nu kosong. Cik atuh kahayang teh torojol sukla kaluar sakedeung mah dirja kaluar dikecap kitu anu teu kungsi samenit ti tas nyarita kitu bray panto muka hatena ngarasa bungah dumeh dulurna kaluar jeung eta semah tiluan meuni garinding nakar marake jas jeung didasi ngambay samalah dulurna dirja ge nya kitu make dasi kupu-kupu hideung barang jut sukla jeung semah tarurun kaburuan ngan pok wae dirja nyarita kieu. Kelak cik akang teh tulungan sugan boga duit pangaji 50 mah keur meuli beas kulantaran dagang teu payu batan payu mah kalah dibarahekeun ku anak sukla sakalian wae lamun aya mah akang teh minta baju urut pikeun sapopoe dagang ari baju mah eueuh Kang ieu wae tah beulikeun kana beas leteureun mah jeung deui ulah sok minang-minang teuing ka dieu
bisikannya hoan ku indung budak cek Sukla lung duit salambar anu 50 teh dialungkeun bari ngaleos nyusul baturna anu keur narungguan sisi jalan ningali peta kitu tinu jadi adina pikeun Dirja teu bisa kebat deui nyarita gawena sakadara panon mencrong kana duit anu ngagoler dina taneuh siga nu asa-asa dek nyokot teh kulantaran ngarasa teu geunah hate boga adik kitu talajakna kawas lain ka pernah lanceuk kulantaran ku butuh teh cek pikirna tibatan kudu lengoh balik mah kapaksa si duit anu ngagoler dina taneuh teh dicokot tuluy dipesakan Allah cek Dirja top kana lodong diselendangkeun gede guay balik geus teu ngareret di ka tukang lempang tonggoy teu sumpang simpang kulantaran ku keheul jeung kaayaan poe geus liwat asar barang datang ka imah katingali pamajikanana keur nguyak milihan eceng jeung genjer meunang ngala tina kotakan sawah bari buburuh ngarambet teu loba pertanyaan naon-naon sok wae Dirja nunda lodongna di dapur kalacat unggah ka imah bluk nangkuban dina palupuh bari dibarengan ku human deuhar kunaon Kang Dirja ceuk pamajikanana bari ngareret kanu keur ngudupung nangkuban teu kunaon jawab Dirja bari malik tina nangkuban jadi nangkarak leungeun sabelah dipake nanggeui sirah nu sabelah ditumpangkeun dina tarang bari panon kucap kicep nempok kana lalangit anu pinuh ku rangasu jeung ramat lancah ngadenge jawaban kitu ti Dirja teu loba omong deui pamajikanna ngalewas ka dapur gor mirun seuneu anu maksudna deuk nah ngeurecayi ya ceuk Dirja aya naon Kang Dirja tanya pamajikanana bari sirah ngelol tina lawang nempok ka salakina anu ngajepat nang karak bengkang di tengah imah lain aya naon bari ngajedog wae ka dia nyamperkeun sakila lalaki keur parusing teh kalacat Supiah unggah ka imah gek diuk gigireun salakina bari teu lemek teu nyarek kulantaran ngadenge caritaan salakina kitu bari jeung bangkenu siga aya ka ambak tah balikeun ka ditu kana beas boga duit ngan sakikituna eta ge pamere ti Sukla da puguh dagang mah teu ngaladangan pangaji saketip-ketip acan nu puguh mah ayo ngadon dibarahekeun ku walak anakna Sukla nah atuh Kang tembar Supiah ngan sakikituna nyaritana teh bari ngarawatan duit 50 perak tuluy indit ka warung anu maksudna deuk meuli beas jeung sameleun anu teu kungsi saparapat jam Supiah geus balik deui ti warungna teh katingali salakina keur ngaguhor sare mani tibra naker taksiran awahing ku capek tas ider-ideran meh sop wae jeput bari jeung kacilakaan lahangna dibarahekeun ku anak adina geus kitu mah gusrok beas teh diisikan tuluy disangukeun dina seeng tambaga anu geus kentob dina pelebah cangkengna hawu hantem disuluhan meni ngabebelak kulantaran hayang buru-buru asak ras karunya kanu jadi salakina anu sakitu katingali beteungna lemped naker kalawan kadenge gagaukan taksiran hayang buru-buru dieusian kulantaran hantem digentak-gentak teu burung sangu teh asak plok ditamplokeun tina aseupan kana boboko tuluy digeberan ku hihid sina tiis heula Kang Dirja Kang ieu Kang Dirja tembalna bari ngulisik tah sangu teh geus asa Kang kadene jeh panci deui korejat Dirja hudang panon kurucam kerecem nempok kana sangu ngebul dina boboko anu teu lila bek wae dahar mani nyelebok muah angeun eceng pamajikanna mah sanggeus nyodoran sangu teh ngaleos ka dapur top kana kobokan anu dituruban ku daun cau sacewir tuluy dibawa ka jero dek diuk hareupeun salakina ari maneh ngadahar naon pia dina kobokan ceuk Dirja bari beheung celegeg nempok kana kobokan anu keur ditanggeui ku pamajikanana ieu Kang sangu bulugur pangirim ti nyeruk kami
Heman eta mah budak teh boga dahareun saeutik ge sakitu anggangna hidang dianter-anterkeun tembal Supiah bari ngahuap sangu bulgur dikuah ku angeun eceng bangun nu nikmateun nakar da puguh sangu bulgur mah hampir sarua jeung sangu biasa rasana teh. Sabada dalahar lewas dirja kacai anu maksudna dek mandi kulantaran geus dek burit. Tapi barang tepi ka pamandian manehna ngarandag samalah mandina ge teu kungsi brus sakadar si beungeut kulantaran ngadak-ngadak awakna pating sariak teu puguh rarasaan anu teu sabaraha lila geus balik deui ka imah. Piah cik pangrancetkeun sakedeung teu puguh ujug-ujug lang wae lieur jeung ngadak-ngadak awak pating sariak kieu. Nakunaon atuh Kang? Supiah bari gek diuk leungeun ngarampa awak salakina anu karasana panas. Teuing atuh ujug-ujug pating sariak jeung lieur sagala nepi ka mandi ge teu tulus sakadar si beungeut wungkul. Sing lada tarik mencetna kadinya ta pelabah walikat jeung tulang tonggong urut geura boa-boa deuk panas tiris. Beuki lila kaayaan awak dirja asa beuki panas beungeut katingalina mani asak tapi karasa ku dirina tiris samalah make jeung ngadeg-deg sagala siga nu muriang. Abong kena geus jadi kecap kabiasaan pikeun hirupna jalma anu keur aya dina kasusah nyata teu weleh netes semplek nincak semplak. Teu kieu tea kitu tea jeung sabangsana parongrong kana dirina sangkan timbul rasa aral. Ku ayana kajadian kitu anu tumiba kana dirina dirja duka hiji panggodaan dukanya hirupna dirja kudu kitu salawasna. Tapi ari disebutkeun kudu kitu salawasna mah asana teh jauhna keur da puguh pangeran mah teu weleh ngarizkian kanu kitu kieu ge ngan aya nu gede jeung aya nu leutik. Rai poe teh kaayaan dirja asa beuki ripuh samalah pamajikan mah nepi ka geus rangkebong balas mikiran diri salakina anu keur nyandangan panyakit. Keur mah kaayaan hirup batan sakitu ditimpa ku salaki gering ripuh atuh puguh wae asana teh eueuh babandinganana kasedih jeung kanalangsaan teh. Dek diubar aber boh ka dokter atawa ka kampung teu boga duit da puguh nu jadi salaki gering jeung teu boga gedor-gedorkeuneun dek nginjem ka saha eueuh nu marere dek nyamperkeun ka nu jadi adina teu leuas pok sieun jadi omong kalawan ngarumasakeun hirup taya kaboga. Antukna mah pikeun diri Supiah bati ceurik balilihan ningali salaki ngayak-yak geus aya samingguna. Waktu Supiah keur ngalamun bari nyang hareupan anu gering batina mani ngalenyap ngadenge sora nu punten di luar. Atuh jung wae Supiah nangtung ngejengkang ka hareup nempo ka jalma nu punten teh kadenge nama sora awewe. Gening nyeru kami yap nyai calik cek Supiah ka eta awewe nu disebut ngaranna nyeru kami. Mangga cece ari akang kamana? Ih nu matak nyai tos bade saminggu puguh akang na teh udur nepi ka teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Kutan teh teu damang teu terang-terang kasawat naon kitu cece. Nyiru kami bari unggah kana golodog sok sendalna ditunda. Ah biasa wae nyai panyakit panas jeung batuk. Walar Supiah bari asup ka jero dituturkeun ku nyiru kami. Kang, cek nyiru kami nanya ka dirja bari diuk gigireun anu gering. Naon anu karasa teh Kang? Panas nyai, sareng batuhuk ieu teh. Ulur dirja bari ngareret kan munanya. Punten wae Akang, abdi teh sanes goreng hate. Da puguh ku teu terang teh. Paingan ti sonten keneh. Hoyong ka dieu malih abah mah sareng emak meuni ke kamari teh miwarang ka dieu ngintunkeun sangu ketan sareng gedang kenge ngala pipireun rompok. Geura pesek ce sina dituang gedangna ku Akang katana mah tong dipasihkeun bilih panas patuangan. Cek nyiru kami bari ngasongkeun gedang jeung sangu ketan dina rantang.
Tidinya mah gancang gedang teh dipesek ku Nyi Supiah ditilaman ku daun cau urut turu berantang nu dieusi ku sanguketan pangirim nyiru kami. Ari ngaran nyiru kami teh nyaeta adina Nyi Supiah, anakna ngaran Bapak Kurdi urang Garut, kasohor jago main empok, samalah benang disebutkeun kekentongna. Pikeun salembur manehna kabeh ge pada tarunduk pada sarieun tong beroni ngarandapan paneunggolna cacaku pun cereng panonna ge sigana teh pating purungkut teu beda nempo panon macan. Tapi pikeun ngaran Bapak Kurdi bener kasebut galak teh mah ngan keur kajalma nu teu bener talajakna. Da ari kanu baleunna mah sok sumawana kanu handap asor mah leuwih rendah leuwih sopan. Samalah di lembur anu dicicingan ayeuna kumanehna sakabeh pangurus daerah teh ngarasa barungah kulantaran daerahna jadi aman, tara aya maling, tara aya rampok, rakyat tentrem teu kawas baheula, tara ngari domba, tara ngari boga barang alus, teu boleh pada ngabongkar, teu boleh aya nu maling. Aman sotenan sanggeus aya 3 jalma jahat nu deuk maling domba bogana juru tulis desa anu kabeneran kaprogo pisan ku Bapak Kurdi. Anu waktu harita Bapak Kurdi dihurup ku tiluan jalma jarangkung gede cek nu bohong teh mah kumisna ge sakegede leungeun, jaba marawa bedog. Sakitu bedog pating beletak kana sirah jeung kana awak Bapak Kurdi, hiji ge teu aya nu teurak, sigana teh ngarampul batan daek teurak mah anggur marilai bedog anu sakitu sareukeutna teh. Tungtungna mah eta jalma jahat teh pating beretek lalumpatan nepi ka kiwari teu datang-datang deui, nyeta ngarasa sieun teh aku Bapak Kurdi jago Garut. Kang Dirja, ceuk Nyi Supiah ka salakina anu keur peureum, tah gedang teh dahar ngarah tiis kana beteung Kang. Sumohon Kang geura tuang kadinya, ceuk adina Nyi Supiah nu katelah nyiruk kami milu nyambungan nitah ngadahar gedang ka Dirja. Nya Dirja bentak panon ngareret kagigir kana gedang nu meunang ngeuretan dina piring tuluy leungeun katuhu ngaragamang kana gedang dicokot sakereut. Geus kitu gedang teh didahar tapi teu dibeakeun nyesa sapotong deui sok ditunda dina piring. Cece, wayahna wae abdi teh moal ngendongan peuting ieu mah margi teu wawartos ka Abah sareng ka Emak, keun isukan mah abdi ka dieu deui boa sareng emak ngendong. Akang, wayahna nya ku abdi di kantun enjing matang tos ngendong, ceuk nyiru kami ka Dirja. Panon Dirja ngareret kanu nyarita bari unggek tanda ngidinan kanu deuk balik. Ruk, bejakeun wae nya ka Abah jeung ka Emak. Akang nagering kitu geus saminggu ayeuna, insyaallah ceuk tangtos ku abdi ge diwartoskeun. Mangga atuh ceuk. Heug Ruk, tembal Supiah gejelig nyiru kami turun ti imah Dirja lempang namani gancang nakar kulantaran sieun kaburitan di jalan. Kawantu imahna nyiru kami teh rada jauh oge ti imah Dirja jaba ngaliwatan kebon awi anu sakitu legana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah atuh Gusti dodoja teh kabina-bina teuing, ceuk Nyi Supiah meuni humandeuar bari ngarongkong cempor tuluy dibawa ka dapur anu maksudna deuk diseungeutkeun. Geus hurung mah sok cempor ditunda dina luhureun tampolong tambaga kojengkang Nyi Supiah nulakan panto gek diuk nyang hunjar lambar gigireun salakina anu keur ngedeng bari panonna ngaherang siga nu keur ngalamun. Kang Dirja, ceuk Nyi Supiah bari ngusap beungeut salakina anu keur ngaherang neuteup ka luhur. Teu lila cipanon Dirja ngalembereh ka gigir gancang ku pamajikanana disusutan kula maksa cewir urut samping. Geura cager angguran Kang Dirja, ulah sok ngaleutikeun hate nu jadi pamajikan. Keur mah kaayaan urang beh batan sakieu. Cager-cager atuh diganda hirup taya kaboga ge. Nyi Supiah bari ngalimba. Sanggeus nyarita kitu mah dug wae Nyi Supiah ngedeng gigireun nu gering geus teu kaampeuh ku pitundeuheun kulantaran aya kana opat peutingna kurang sare. Katingalina ku nu gering teh Nyi Supiah meuni ngagebra teu lilir-lilir samalah make jeung kadenge kerek sagala anu biasana mah tara kitu.
Tapi ku harita mah meuni kerek nepikeun ka teu kanyahoan kaberangan. Sabada ti Nyi Supiah balik tas ti cai rap di samping kebat lalayu Sekar jeung di kabaya anu meunang pamere ti adina teh dipake. Deka mana piah? Ceuk Dirja, sorana mani peura balas batuk sepepeting taya reureuhna. Malah ka mamana Kang Dirja, beler Nyi Supiah bari manitikan bajuna. Padahal ku ayana Supiah disalin ku pakaian nu rada baleg teh maksudna mah deuk nepungan kanu jadi adi beteungna nyaeta adina Dirja anu awewe katelah Nyi Asana. Ceuk pamikirna Nyi Supiah sugan wae nu jadi dulurna ti salaki aya kanyaahna kalawan teu kitu ge pikeun Nyi Supiah dek waleh menta keur meuli ubar. Geus kitu mah Nyi Supiah teu kungsi bebeja heula kanu jadi salaki samalah jalana oge ka tukang kulantaran lamun bebeja mah sok sieun teu diidinan. Brai panto dapur dibuka lalaunan raket ditutupkeun deui bari teu nolih kanu gering sieun kitu sieun kieu ngaleos indit ngajugjug ka imah adi beteungna bari ngelek bungkusan lalab pikeun ngirim kanu dianjangan anu ceuk pikirna tambah era teuing kudu didatangan. Tunda lalampahan anu keur indit balang siar anu sakitu geus lilana can balik-balik kacaturkeun nu gering cengkat hudang panon luak lieuk nempoan pamajikanana eueuh anu sakitu geus aya kana 3 jamna. Piah ceuk Dirja ngagoro pamajikanana mani teu sirikna ngagorowok. Kulantaran anu digerowan eueuh wae nembalan Dirja maksakeun maneh nangtung kitu ge meh-mehan deuk ti bebot lamun teu gancang muntang kana tihang mah kulantaran ngarasa lieur jeung tuur leuleus maklum ngayak-yak aya mingguna. Geus kitu Dirja maksakeun maneh leuleus-leuleus ge lempang ka dapur anu maksudna deuk nempo pamajikanana geus sakitu lilana teu tembong-tembong. Tapi sanajan ditempo ka dapur ge weleh eueuh da puguh jalma keur indit-inditan bari jeung teu kanyahoan leosna kudu gering. Sanggeus ditempo ka dapur eueuh Dirja balik deui tuluy kebat lempang ti dapur ka tepas tapi weleh nu ditempoan sama sakali teu aya wae. Aduh, nah eta mah manusia teh kabina-bina teuing. Nah mantong ka mana atuh? Tegablog pisan pikiran hirupna teh sakieu salaki deuk modar teh ayo papantogan leheung lamun bebeja mah deuk papantogan teh ceuk Dirja kukulutus sorangan di tepas ngarasa keheul kanu jadi pamajikanana kulantaran geus lila nakar teu aya di imah. Awahing kajurung ku nafsu sanajan bari jeung leuleus-leuleus ge maksakeun maneh lempang tunda karayap turun kaburuan anu maksudna deuk ka imah babaturanana nu katelah Muharam dek muntang tulung nginjem duit pikeun meuli ubar. Dirja lempangna mani rumanggieng da puguh keur gering geus aya kana 10 poena can cager-cager samalah ayeuna mah make jeung katambah ku panyakit nyeri angen. Allahu Akbar, ceuk Dirja rag eureun heula dina pelebah tanjakan dengan katuhu muntang kana tangkal jambe ret panona ngareret ka belah kenca lebakeun manehna reureuh ningali lodong nu ngagantung dina tangkal kawung. Ningali lodong dina tangkal kawung teh batin Dirja asa kagagas inget kana kahirupan manehna tina nyadap. Tidinya mah Dirja ngeureueuh deui lempang lalaunan samalah dina batina mah hayang buru-buru nepi kanu dijugjug kulantaran geus karasa leuleus. Ceuk pikirna ari deuk balik deui kagok kulantaran geus jauh teu dikebatkeun kumaha piraku ari kudu nyang saya dina rungkun onaman. Awahing kumaksakeun lempang akhirna mah teu burung tepi kaburuan imah nu deuk dijugjug nyeta ka imahna Muharam anu kamari ieu nginjem lodong tea. Muharam, ceuk Dirja gegerowan ka babaturanana. Euy, tembalna mani lambat naker. Ka dieu yeuh, ceuk Dirja ngagorowok deui teu lila anu digegero teh norojol ti imahna gancang turun kaburuan nyamperkeun ka Dirja anu keur nyang saya
diuk dina deket kandang domba. Waktosna kabojong sae pamirsa, sakitu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.